Tuh beb, kenapa sih sia ninggalkan aing? Aing setia geus. Yang naon ku aing dituruskeun. Sia yang sedak pidar si ku aing dibelikeun. Kurang naon deui si aing. Aing cuma bisa ningalikeun gelang pamer ke sia doang. Pak. Sila mah hanya mau aing teh tulus. Pak. Sia yang naon deui sih? Moal aya nu lalaki ke aing mah. Aing teh laki idaman hanya mah. Pak. Mata. Bangsa aing cau berarti tempokeun. Pak. Oh, kahidangan budak teh guguru teu sorangan. Duh, ulah ya kene nya. Kabur. Sopan-sopana budak teh. Pak. Satunang budak guguru teu sorangan. Ari sia mah waktu coba guguru teu sorangan. Datang ngomong gitu sih ya. Dan maksudnya Pak. Kalau nanti ya guguru teu sorangan, ngejel. dia mah teh nyaho nu paling dirasakan ayeuna. Bisa teh. Makan gue yang kos gitu aja. Badak di pasar gitu kos gitu. Ite gelang teh pamer awe aing. Di lokan kayak ngebadak nu gitu mah. Oh, pan beda nu merena saha? Gue sudah di pikiran wae. Nean hayu sok nean di pengantin aja aing. Pak. Orang sana babari urang neangan awewe. Yang ka mana gitu? Aing geus tutur kan aing. Lah, gelang kos gitu nah. Ngomong teh hayu. Udah nguk, pelan aing nguk, udah nguk. Gelang aing nguk, Ayo geus kenting ke gampang meuli deui nu kos kitu mah dah loba. udah nguk. Ari sia. Nguk. Pak. Kalem atuh. Muk, gedeng muk. Muk. Pak. Gedeng. Muk. Pak. 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 Asa blow on.